Hayu bes, rancangan abi ngadamel mie jebe porsi 5.000 tanpa chili oil. Tah ieu teh aya bocil jajan mie jebe cenah porsi 5.000 nya toppingna teh ngange tulang. Tapi cenah teu kenging ngange chili oil cekap we saos sareng kecap saurna teh. Tah sabari nungguan tulangna asaknya tadi teh ku abi dikulub heula tulang sareng mihna aya mah urang ngaracik heula bumbuna we ieu teh. Tah ieu bumbuna saos kecap sapertos biasanya teu kenging hilap minyak bawang sareng bumbu kehidupanna. Tulang sareng mihna atas asak ayeuna mah urang lebetkeun kana bumbu tong hilap ieu diaduk-aduknya sangkan si bumbuna teh merata janten raos gitu. Tah ieu penampakan mie jebeu tanpa chili oil teh sapertos kieu geuningan bestinya. Tadina kowi teh bade diseueuran saosna teh, tapi saur manehna teh teu kengeng seueur teuing cenah kitu. Da manehna teh nuju nyeri waos cenah ieu teh, tapi hoyong kana mie jebeu. Cek abi teh ongkoh nuju nyeri waos tapi nu dipeser toppingna tulang kitu, hayang seurinya dasar bocil atuh ieu mah ah. Tah ayeuna mentos beresnya porsi 5.000 teh sapertos kieu tuh tos ditambihan sareng topping kerupuk pangsitna. Tah selamat menikmati bocil.